Naon atuh ina eta teh? Teuing naon ieu teh da teh hideung deui tuh. Lain eta nepi ka disogot nu ceutati mah. Hese dibuka sugan. Anjir. Ina geus dahar jeung kertas jagongna. Jagongna? Heeh. Heeh, jam panon kieu nya. Ya Allah subhanallah. Keur kontes ngadahar wajit anu napal teh itu mah duaan. Buset. Enak dah. Heuh enak ngabibita we hungkul kamu mah ari ka urang teu mere. Hayang jah. Nya hayang atuh dibere mah. Ya, Di mana tuh menang nu kitu? Kayak teh da aya rezeki mah tah tidak bisa dibuka. Padahal ieu teh ngaranna teh wajit cililin tapi aya di Mancagarnya. Wajib cililin ya? Heeh eta teh. Oh, katalah wajib cililin teh. Lamun ka Cililin mah da jauh. Nah, betah di Mancagara tuh. Nyaho atuh. Nah, celong di ka dieu mah wajib tasik. Aduh, jah euy kumaha mukana ieu teh hakan itu bae. Dar jeung cangkangna ina tuh ku Tati dicolekan kitu tuh. Gaya mah jeung ieu na. Sok. Anjir edan ha. Anjir. Khawatir. Jangan ngopi ya. Ya. Ngopi jah. Urut. Ngopi jah. Moal ah. Naha. Urut ngegelan wajitna komo Tati mah geuleuh. Aya nu garingan. Badra. Mana Kue keur budak baheula ieu teh ayeuna mah. naon su kue naon? Kue Subadra. Kue Sobadra. Heeh. Aci marunu. Ngaran teh menika cara rauh atuh jeung. Kumaha ieu ngahakal. Bu, ieu aya Subrada. Ieu geura kolera ti Ciamis. Naon jah? Geura ieu mah. Ieu ti Ciamis eta wajib ti Cililin. Kalau leman cagarna mana? Heeh. Ngopi wajib teh.